jam 11 mainan nasi sapi pisan kawas di kuburan. Enya, bulan ge manis surang kitu. Ingka tukangan mega. Ih tiris deui. Senin, Selasa, Rebo, Kamis paingan mani asa karel. Ayeuna teh malam Jumat geuning. Curik jeung kunti geus ngalencer waya kieu mah. Geureuh heula ah. Isukan teruskan deui. Ari, itu naon ya belah kidul? Siga aya nu kukuyungkungan. Tuh, nu teh ngadeketan pager. Jelema katenjonan mah, cih. Rek naon eta jelema teh? Siga ngalacat naik kana pager. Sidik-sidik, ieu mah rek ngabangsat digebas ya ku aing. Ai, nanya kene salah naon. Sidik pisan kalakuan si lain teh dari bahkan. Sok, saha tuh cerita. Terus perkenalan kecil, cicing di nuku. Terus rek naik karena pagar sama batu. Dan naon pas aku nyari nu kitu. Habis selain mungkin jahat ya rek malik kayak mah batur selain teh. Ngirit, terus rek dulu. Nah, tenyaho karena antar bupati. Orang teh kudu ngirit energi, karena kepake ku anak incu. Tunggal petingge di ieu kota mah reyem-reyem. Siga di lembur terus pandina di caangganana ge. Angger we nyarigakeun ari ngalacat kana pager mah. Ari si lain siga nu ngalindur. Nya lumrah atuh nu boga imah ngonci pantok, imah waya kieu mah. Pan ieu teh geus tengah peting sidiknya. Lain rek maling, dilaporkan sia. Yangan alasan sia mang bangsat. Mun enya rek matamu. Terus gerbang digembok, naon hesena mun mencet bel. Tuh, deket tangkal buah, ngadaplok dina tembok. Hold me close till I get